ampunnya para luhun ka Gusti numangan suci ngedapat tiad pangraksa para abdi-abdi seni kanggo ngaguar latan tulis tulis nini aki bukakeun lunggaratan ketambian euseun mandi kaleuwih sibatahunan leuwih nu ngaruncang diri-diri anu sakiwari dek buru belum 7 ngaliwat ka pajajaran bongan hayang ulangan anding padung dengan jemusikna pangancikan sapun sampurasun karun kanyan Prabu Siliwangi numur di pajajaran pangauban Sulawesi gumelar di tatar Sunda muga ngejeun